Mitra anu mulia wilujeng tepang dangu atuh urang ayeuna parantos bade nincak bagian ke-18 parawargi itu nincak bagian ke-18 serius nyambung judulna musuh warisan masih kena panjang parawargi atuh ieu dongeng kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana musuh warisan ieu teh parawargi sadaya karya Kileksa Mang Desa para kancang ngahaturkeun nuhun mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Atuh para mitra langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang ngegemakeun hapunten anu kasuhun. Da margi jelas atuh dina ngot soblak maca dongeng teh para wargi. Ngadugikeun dongeng ka para wargi teh seueur pisan lepatna nadajem mara pangampura ti sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun bae dongeng ieu. Keke upami teu lepat teh para wargi. Dongeng teh parantos dugi kanalika bade ngayakeun babala gempagan parantos merbayaksa hempak merbayaksa di ponok tempat paguron monyet bodas maksa jeung tujuan bade nyawalakeun masalah nu aya patula patalina sareng Citrasena mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun sakumaha biasa para mitra sadaya nu mimiti ngayakeun diantara teh nya Mang Roda Mang Roda harita ngamimitian muka carita. Oh, para saderek sadaya, kitu deui ka Juragan Purwana sareng ka Jang Supara. Sumangga ieu acara urang buka we kalayan salajengna ieu acara langsung sangakeun ka Kersa Guru Anom. Mangga nyangakeun kulan. Cek Mang Roda bari ngareret ka Supala. Gancang Supala cumarita. Mang Roda memang geus cunduk kana waktu sarta geus nincak kana mangsana. Ieu acara urang buka sarta urang bandungan ku sararea naon rupa nu bakal kajadian urang saksian. Dina ieu kasempatan kuring rek tumanya ka salah sahiji murid kuring nu dimaksud nyaeta Citrasena. Kumaha ayeuna milu kumpul? Cek Supala bari rarat-reret nempoan ka sakur nu ngariung keur kitu pok Citrasena ngajawab. Pantenan ngiring mah Juragan Guru, ieu jisim abdi pun Citrasena kulan. Bade pikir saya naon juragan cek Citrasena bari ngacungkeun leungin anu katuhu hate ngadak-ngadak pating sarebla jajantung ratung tutunggulan jiga nu manggis kareuwas cek rarasaanana sakur anu nempo tampok ka manehna teu lila pok Supala nyarita geus syukur ari kitu mah sok pindah diukna ka jajaran hareup di dinya teh deukeut Mang Roda ngarah kuring babarina nyana cek Supala bari nunjuk ka palebah Mang Roda. Citrasena teu nyarita deui kalah kajung nangtung terus dodongkoan pindah ka deukeut Mang Roda. Sabada diuk. Apunten, sabada tepi gek diuk dijeureun Mang Roda. Ari Kang Ikung jeung Rojana menipating euleug nempo ka Citrasena pindah diukna. Dina masing-masing hatena nyang karu hiji pertanyaan harek dikumahakeun Citrasena teh. Sedeng hate Kang Ikung ngadak-ngadak karasa panas. Airas ingat waktu kamari basa diadukeun teh. Bari colohok pok Kang Ikung nyarita jeroning hatena. Disangka si Citrasena teh sugan aing mah nyawe manusia bener nu boga niat hade. Tuh hayang ngala pangabisa dina widang agama. Ari pek teh geuning careuh si kasebelan teh. Namun aing can bisa maleskan nyeri ka si Citrasena moal ati brasare jigana teh. Kajawati kitu geus tetela yen musuh aing teh lain ngan si Jured wungkul tapi jadi duaan jeung si Citrasena. Rasakeun pamales aing si Citrasena cek gerentes hate Kang Ikung. Bari kekerot nahan amarah beungeut ka ciri rada geuneuk ngan untung baturna tayan ngawaskeun lantaran tamplok nariteup ka Citrasena. Sedang Rojana oge sarua ngomong sajeroning hatena. Wah, namun kieu kajadian mah tetela si Citrasena teh musuh. Da aing teh kudu sing rajin nyieun jamparing keur merangan musuh ieu. Hanya kalah nukeuna teh kana kokod si Jured. Teu make peurah, lamun make peurah modar sia Jured. Ceuk gerentes hate Rojana. Bari ngepeul-ngepeulkeun peureupna ari huntu meuni kekerot. Bari neureuyan ciduh sedengkeun panon mamolohok bae ka Citrasena. Anu ngan kaciri buukna wungkul. Sabab manehna mah diuk dina jajaran pangtukangna. Ari Supala sanggeus Citrasena aya hareupeunana, pok nyarita deui sora tenang tur matak bentes. Sanes matak bentes, sora tenang tur bentes pramitra.
Citrasena leuwih ti heula kuring rek amanat ka anjeun. Sangkan ulah ngarasa kaget ku ayana ieu acara. Ari sabab memang ieu riungan teh 100% rek ngaguar pasualan nu aya patula patalina jeung diri anjeun. Atuh kaduana kuring ngenta kasadaran ti anjeun. Sangkan daek ngajawab pertanyaan kuring kalayan anu sajujur-jujurna. Lantaran lamun anjeun ngabohong tangtu akibatna bakal leuwih berat ka anjeun. Reg supala eureun heula nyarita terus ngahulang heula jiga nu keur mikir-mikir. Picaritaeun anu sakira teu matak nyugah kana hate Citrasena. Sedengkeun Citrasena mah barang ngadenge caritaan supala teh meni ngarenjag. Sabab kajen kumaha bae oge ari nu boga dosa mah tetep ngarasa kaisinan. Lantaran sok bohong mah ngan bibirna wungkul, nu dipaksa ku tekad anu jahat. Daha teleutikna mah ngancik tetep boga rasa yen bibir teh ngucapkeun omongan nu salah atawa bohong. Tapi sok sanajan ngarasa reuas jeung kaget ge Citrasena, usaha satekah polah sangkan dirina ngarasa tenang. Perasaan nu ngagolak dina dada dipaksa sina cicing. Katara manehna neurian ciduh minangka ubar keukeu. Pok Citrasena nyarita deui. Kapunten, pok supala nyarita deui. Tah, perkara naon bae nu dicaritakeun ka si Jured teh? Iraha si Jured rek datang deui ka dieu jeung di mana ayana Nagasuni. Sok jawab heula sakitu we. Henteu bakal ditamah deui lamun anjeun henteu terus terang. Cek supala bari melong ka Citrasena nu keur ngeluk tungkul. Atuh kebeg Citrasena meninggal kebeg satakar kebeg. Pertanyaan supala kadengena ku Citrasena lir gelap anu nyamer kana sirahna. Sok sanajan geus boga curiga ti angalna, ari nyang hareupan kanyataan kitu mah teu buru ngarenyag manehna teh. Jeung Citrasena nyengkatkeun sirahna. Terus melong ka supala tapi ari ngajawab mah henteu. Gawenangan ngahulang we jiga anu teu ngadenge. Sajongjongan mangahulang miraga meneng. Ngajengtul ngahurun balung lir arca papaes karaton. Sedengkeun sakabeh nu hadir di eta tempat meuni simpe aya nu nyarita. Sarerea pada hayang nyaho kana jawaban Citrasena. Nahawaniun terus terang atawa moal. Tapi nu ditunggu-tunggu teu daekeun nyarita malah ngahuleungna beuki parna. Pok supala nyarita bari neuteub ka Citrasena. Naha kalah ka ngahuleung Citrasena? Lamun anjeun teu ngajawab hartina anjeun teh ngalawan kana jadi guru. Sedengkeun waktu anjeun barang mimiti datang ka dieu geus sumpah rek satia jeung satuhu kanu jadi guru. Tapi naha kakara ditanya sakitu teu daek ngajawab? Namun kitu mah yakin anjeun teh geus ngarempak sumpah anjeun sorangan. Hayo jawab. Cek supala bari ngepeulkeun peureup jiga nu ambek. Ari nu nyaraksian ngadak-ngadak pati ngararenghap narik napas panjang. Teu lila pok Citrasena ngajawab. Juragan guru, mugi ulah janten bendu jisim abdi teh teu enga-enga ngabaler teh. Teu pisan-pisan sejamu nyumumpang kana kapalai salira. Nanging jisim abdi teh teu kinten ngaraos kaget. Nah kenging patarosan anu serupa kitu teh. Jalaran teu rumaos tepang sareng jenengan Jured. Bujang-bujang dugi ka tiasa ngobrol sareng name ayeuna ge. Naon teh name ayeuna? Terang kana jenengan Jured atuh salajengna perkawis Nagasuni oge jisim abdi teh teu terang-terang juragan. Sakali dia hapunten juragan jisim abdi teh teu gaduh maksad bade ngalawan. Tadi teh munggah nem teh ngahulang bakatku ngaraos heran jeung helok kitu. Jawab Citrasena ngabohong. Paroman jiga nu heueuh teu nyaho kana naon-naon ditanyakeun ku supala. Sedeng hatena mah teu buru ngarasa lewang lantaran kumanehna geus kasawang pi balukarinana. Hari Mang Roda ngadenge jawaban Citrasena meuni ngarenyag, tapi teu wani nyarita lantaran ngahargaan ka supala. Boro-boro Mang Roda dalah Abah Purwana ge teu wani ngengklokan. Teu lila ok supala nyarita deui semua ambek. Citrasena, kuring tangtu bakal amek lamun anjeun teu terus terang. Sabenerna mah anjeun teh taya gunana ngabohong ye. Sabab sakabeh Rusia anjeun teh geus kabongkar nepi ka akar-akarna. Jeung deui lamun kuring boga niat jahat ka papaluana manusia, tangtu anjeun teh geus moal ditanya deui. Hiji mata-mata musuh nu kapangih kudu nanangan hukum anu kacida beuratna.
Tapi kuring mah teu boga niat kitu. Asal anjeun wani terus terang nyaritakeun sabenerna. Tah kulantaran kitu, kuring mere kesempatan sakali deui nanya, di mana ayeuna Nagasuni? Jeung iraha si Jured bakal datang deui ka dieu? Cik Supala nyarita tetep nyabar-nyabar maneh. Pok Citrasena ngajawab, "Juragan Guru, naon margina juragan haros kitu ka jisim abdi? Mana buktosna sareng mana saksina? Mun parantos aya bukti sareng saksi tangtos jisim abdi bakal nerangkeun salaresna." Jawab Citrasena nyarita jadi rada ngageter ngandung amarah. Hari Supala barang ngadenge jawaban ti Citrasena kitu nyeh, Supala seuri leutik bakat kubunga. Sabab geus jelas Citrasena teh ari dina hatena mah ngaku kana kasalahanana. Tapi manehna boga keneh kaera kunurea lamun rek balaka. Nu matak pura-pura ngentas saksi jeung bukti, pok Supala ngajawab pertanyaan Citrasena. Citrasena kuring geus ngarti kana maksud anjeun. Kulantaran kitu pamenta anjeun tangtu ku kuring bakal dicumponan. Ari nu jadi sababna pangkuring nanya kitu lantaran kuring geus nyaho yen anjeun teh turunan si Nagasuni musuh kuring. Malah bapa anjeun kuring nyaho lantaran saenyana mah kuring geus sarua jeung anjeun pada urang Cihaur. Bapa anjeun boga ngaran Mat Jalil, bisa jadi nganggap musuh ka kuring lantaran baheulana geus ngaburkeun bibit mumusuhan ka kuring. Tapi kuring mah teu nganggap musuh ka Mat Jalil jeung Nagasuni. Komo deui ka anjeun anu teu maes teu meuleuh. Anjeun mah sakadar ahli waris Nagasuni nu tangtu Nagasuni ngawariskeun musuh ka anjeun. Tah sakitu anu jadi bukti jeung sabab musababna. Ari nu dari saksi namanya Rojana jeung Kang Ikung. Manehna duaan geus nyaksian kalawan jelas kana kalakuan anjeun waktu ngobrol jeung si Jued basa dihanapeun tangkal angsana. Tah sakitu bukti jeung saksina teh. Kumaha kaharti? Cek Supala bari neupi ka Citrasena. Sedengkeun Citrasena meningah huleng barang ngadenge caritaan Supala kitu. Beungeutna reup geuneuk rai pias bakat kuruwas. Bibir handap meni ngawet-ngawet we digegel ku huntuna. Lila-lila heab bedada Citrasena karasa panas. Udig-dig napsuna bijil meni ngagigir. Huntu kekerot nahan tikoro lok-lokan nahan amarah. Ras Citrasena inget kana caritaan akina yen hiji-hijina jalma nu diandalkeun pikeun nebus ka nyeri Nagasuni teh taya deui kajabati dirina. Ayeuna manggih ka keheul lantaran Rusiana kabongkar. Rai ngerasa ijid jeung sabal ka Supala nu jadi musuh akina. Tapi amarahna sabisa-bisa ditahan heula. Sarta pok nyarita pura-pura teu amak. Juragan Guru, jisim kuring tiasa wae nampi kana eta katerangan nanging perkawis si Rojana sareng si Ikung sudah dibuktoskeun heula caritaanana. Margi sanu terangan sakadar piteunah hungkul. Upami parantos yakin pisan mah jisim abdi bade nerangkeun lalakon anu sabenerna. Upami Juragan Guru teu kersa ngawarah si Rojana sareng si Ikung, keun jisim abdi nu bakal ngawarahna. Syukur Citrasena syukur. Anjeun geus wani nyarita kitu. Ari sabab eta teh mangrupa hiji pangakuan anu mungaran. Perkara Rojana jeung Kang Ikung anjeun eueuh hak pikeun ngawarah. Sabab ieu pasualan teh geus kaasup kana leungeun kuring. Jadi nu bakal ngawarahna ge kuring sorangan. Kitu oge lamun perlu diwarah, tapi pikeun nyugemahkeun kana hate anjeun hayu ku sarere urang buktikeun. Tapi supaya teu ngajadikeun banjir getih sarta ulah nepi ka mawa korban jiwa, pikeun ngabuktikeunana kudu nurut kana parentah ti kuring. Boka anjeun. Kitu deui Kang Ikung jeung Rojana kumaha satuju Citrasena? Cek Supala bangun anu ngarasa bunga. Nempo kaayaan kitu. Lantaran sagarupa eusi hate Citrasena ku Supala geus kabaca. Tapi Supala teu hayang nganyerikeun hate batur, sok sanajan ka musuh oge. Ngadenge caritaan Supala, pok Citrasena ngajawab. Jisim abdi geus satuju pisan, nanging kumaha carana pikeun ngabuktikeunana atuh? Cek Citrasena nyarita semu teu panuju. Lantaran lamun nurutkeun kana kahayang nama Citrasena kudu diadukeun tarung jeung Kang Ikung atawa tarung ngalawan Rojana. Nyai carana mah kumaha kuring we ayeuna ope teh tungguan heula sakedeung kuring rek ngatur cara-carana. Mang Roda, cek Supala bari ngareret ka Mang Roda. Gancang ku Mang Roda dijawab. Ieu Mang Majang, aya pikir saya naon kitu Jang? Kieu Mang. Sadayana nu hadir ulah sina ngajajar kitu tapi kudu ngariung sarta di tengah kudu dilowongkeun kira-kira 1 mak pasagi.
Ari saterusna Rojana jeung Kang Ikung ulah jauh ti pakalangan. Rasa kitu emang sok laksanakeun ayeuna keneh. Mangajak nenging, kang naon atuh ngadamel pakalangan segala rupi? Na bade diadukeun Rojana sareng Ikung teh? Cik Mang Roda rada kerung semu bingung. Ari panon neuteup ka Rojana jeung Kang Ikung nu harita keur carohok, supala pok ngajawab. Keun can aya waktu keur nerangkeun Mang. Tingali we engke ku Mang. Sok atur heula pakalangan ngarah buru-buru beres. Ari abdi bade rorompok heula. Aya bantuneun. Cek supala terus ngaleos ninggalkeun Mang Roda. Jeung sakabeh nu araya di ponok ari Mang Roda gancang ngatur tempat sakumaha papatah ti supala. Malah bah Purwana ngilu ngatur sarta cuhcih paparentah. Kang Ikung jeung Rojana pating rarenghap narik napas siga nu capek. Padahal can puguh mangih kacape. Ge Kang Ikung jeung Rojana dariuk ngareneng dina jajaran panghareupna. Ari Citrasena meuni mureleng lir mata heulang melong ka Kang Ikung jeung Rojana ciga nu hayang ngarekep. Huntu teu waleh kakerot sarta peureupna geus dikepeul-kepeulkeun we tana ambek. Malah dina hatena meninggal guluh picaritaeun hayang nyarekan kanuduaan. Komo ka Kang Ikung mah ambek pisan Citrasena sabab geus nyahoeun Kang Ikung teh musuh si Jureng. Tepung silila antarana para mitra. Kurunyung supala geus datang deui sarta dina leungin katuhu ngajingjing ruas awi segede bitis. Ari dina leungin kenca ngajingjing itu kowe warisan ti Ki Banjuwening teh. Supala kaponok terus diuk di tengah-tengah pakalangan sarta pok nyarita. Mang Roda, Citrasena, Kang Ikung jeung Rojana sok ka dieu singgarekeun ka kuring. Kuring aya picaritaeun ka anjeun. Cik supala bari nuna itu kowe jeung ruas, ari Mang Roda gancang nyampeurkeun ka supala. Terus dituturkeun ku Kang Ikung jeung Rojana sarta Citrasena gek tiluan dariuk ngaliung ka supala. Pok Mang Roda nyarita. Bade aya picarioseun naon jang? Mangga geus saurkeun atuh ka Mang. Mang parantos siap ngalaksanakeun parentah kulan. Cik Mang Roda bari panon molohok kana ruas awi bawa supala. Malah mah para mitra Kang Ikung jeung Rojana katu Citrasena sarua pating polohok. Heulila pok supala harita teh nyarita deui. Mang Roda, ayeuna kuring rek ngabuktikeun omongan Rojana jeung Kang Ikung naha kateranganna bener atawa bohong. Ari carana sato nu aya di jero ieu ruas bakal jadi saksi. Lamun bener moal wani ngaganggu tapi sabalikna lamun ngabohong bakal nyilakakeun kanu bohong. Cik tingali ku Mang Roda naon eusina ieu ruas. Cik supala bari nyodorkeun awi saruas ka Mang Roda atuh gap ku Mang Roda ditampanan sarta terus diilikan. Barang breh teh para mitra. Di jero ruas aya orai welang sagede indung leungeun sanajan leutik tapi peurahna sarua we jeung matih kawas nu gede. Nempok itu Mang Roda ngarenyag sarta pok. Sina orai welang jang. Teras kumaha teh? Tengongkeun ka Kang Ikung jeung ka Rojana. Kitu deui ka Citrasena. Sarerea kudu nyaksian kalayan yakin eta teh bener-bener orai welang. Sok arilikan ku sarerea. Cik supala bari ngareret ka Kang Ikung jeung ka Rojana. Terus ka Citrasena nu kaciri jiga nu ngarasa heran. Gancang ku Mang Roda ditemongkeun kanu tiluan sanggeus sarerea ngarasa yakin yen eta teh bener-bener orai welang. Pok Mang Roda carita. Kumaha sajelasna jang ieu teh? Ieu ruas teh parantos teh tela eusina teh orai welang nu kacida matihna kulan. Wayahna ya sadayana parantos ningali teh nu ngalepatkeun deui. Jelas ieu teh orai welang tos dibuktoskeun ku sadayana ge. Cek Mang Roda bari mikeun ruas ka supala. Ayeuna kieu Mang Roda, ieu ruas anu aya orayan tuna di tengah-tengah pakalangan. Nu saterusna ku Kang Ikung jeung ku Rojana jeung ku Citrasena kudu dikodok pilih genti. Saha nu bohong tantu bakal dipacok orai welang. Sok maju saurang-saurang. Cek supala bari jung nangtung terus mundur ngilu ngariung jeung loba. Ari Mang Roda gap kana ruas terus dipindahkeun ka tengah-tengah pakalangan. Ari Kang Ikung jeung Rojana jung ngarangtung jiga nu haroream. Terus silih reret jiga nu silih tanyakeun tapi teu pok. Ngan Citrasena nu tenang teh lantaran pikeun manehna mah perkara orai mah teu jadi pikiran sabab geus asa kuarahan ti naga Suni nu salilana muhit kana orai nu marati. Tekung silila pok Mang Roda nyarita. Citrasena sok geura mimitian ku anjeun. Terus ku Rojana terus ka ku Kang Ikung. Saha-saha nu teu diganggu ku sakadang orai eta nanakeun caritaan anjeun bohong. Hiji tanah yang segala diterangkeun bener. Tapi lamun dipacok nanakeun caritaan anjeun bohong. Perak mimitian.
cek Mangroda terus mundur-nurutan Supala. Hari Citrasena tinggal lobahkeun deui catur malah mah teu ngareret deui kanu sejen. Gancang harita keneh ngadekitan ruas nu isi orai. Sarta titalangke sup ruas teh dikodok ku leungeun katuhuna. Si orai dicekel terus dikaluarkeun. Geus aya di luar dituna dina dampaleungeun jiga nu ngahaja pamer. Rek teu kitu kumaha lantaran manehna boga angkeuhan yen geus wanoh jeung bangsa orai nu mati. Malah harita ge memang si orai ulang teh teu macok ka Citrasena. Cakakak Citrasena siri meninga gak-gak asa meunang. Hahaha. Tuh tarempokeun batur-batur. Ya orai tetela pisan bager ka kuring mah. Ya hiji tana yang ceritaan kuring teh bener. Tah sarta si Ikung jeung si Rojana tukang mitnah. Kulantaran kitu para saderek sakabeh kudu percaya ka kuring. Hahaha. Tuh tingali cek Citrasena. Bari sup ngasupkeun di orai kana ruas. Terus manehna nangtung jalang jeleng. Legegna keur dada kaciri rada dikembungkeun, nanakeun keur bunga. Ari nu nyaraksian ngaradenge caritaan Citrasena meuni carolohok bakat ku kaget. Pang-pang napisan mah Rojana jeung Kang Ikung, ngan Supala nu kaciri tenang malah pok nyarita ayem pisan. Citrasena kajadian bieu geus kasaksian ku kuring. Tapi ulah boga sangkaan yen batur anu bohong, lantaran Rojana jeung Kang Ikung ge can tantu bohong. Tak kulantaran kitu sok urang pada nyaksian ku sarerea. Sok teruskeun Rojana. Cik Supala bari ngareret ka Rojana gancang Rojana ngadeukeutan ruas. Terus diteuteub heula jiga nu hayang yakin pisan. Nah eta teh orai nyaan atawa lain. Hatena ngarasa hemar-hemir cangcaya ka orai nu di jero ruas. Lantaran teu daekeun macok ka Citrasena. Padahal geus puguh Citrasena teh ngabohong sarta geus kanyahoan ku manehna jeung ku Kang Ikung. Tapi demi pikeun ngajaga ajen dirina, Rojana teu bugal teu loba mikir. Sup leungeun diasupkeun kana ruas dibarengan ku ngageterna hate. Tapi kulantaran ngarasa teu ngabohong, hate boga kayakinan kuat yen orai teh ka manehna moal macok. Gep si orai teh dicekel ku Rojana terus dikaluarkeun urutan Citrasena. Tetela ka Rojana mah teu naon-naon orai teh tupok Rojana nyarita si Janu Bunga. Alhamdulillah sang orai teh ka kuring mah teu macok ya. Hiji tana yen kuring teh ngabohong, teuing lamun ka Ikung mah nya. Cek Rojana bari ngareret ka Kang Ikung. Paroman sungguh gembira ayeuna mah manehna teh para mitra. Lantaran asa geus lolos tina liang jarum. Lamun Rojana harita teh ngarasa bunga, ari Citrasena ngadak-ngadak jamedun. Lantaran sulaya tina sangkaan. Rojana tetela teu dinaon-naon ku orai padahal ku Citrasena ge kanyahoan. Yen eta teh orai nyaan tur ka cidamatihna. Tapi teu bisa majar kumaha da memang kitu kanyataanana. Ari nu nyaraksian harita teh ngadak-ngadak calalenghar. Lantaran nu tadi ngarasa hariwang bisi Rojana bohong teh harita geus kanyahoan yen Rojana teh teu bohong. Tinggal Kang Ikung nu kabagean pok Supala nyarita semunuh heran. Geus geranya si Rojana, ayeuna coba Kang Ikung maju. Naon anu bakal kajadian narek sarua jeung geus-geus teu moal cek Supala. Bari ngareret ka Kang Ikung sedeng Kang Ikung harita teh keur hulang-hulang jiga nu bingung. Lantaran Kang Ikung mah kacida sieuna ku orai teh kumo ieu ku orai galak jeung mati. Tapi demi ngajaga ajen diri pikiran nu lain-lain dipiceun bae gancang Kang Ikung ngadeukeutan ruas teh. Sangis deket sup leungeun dikodokeun kana ruas teu lila kerewak si orai dicekel siak bulu pundukna ngadak-ngadak carengkat sarta awak karasa panas tiris padahal orai teh teu nanaon eta mah bakat ku sieun we. Sangis orai kacekel terus nurutan Citrasena dikaluarkeun sarta sok orai ditunda dina dampaleungeun ari si orai kalah ka ngaringkel jiga rek hees dina dampaleungeun Kang Ikung. Para mitra sadaya, teuing naon sabab musababna. Barang sarerea narempo, kana kajadian kitu gerah teh kaleprok jiga nu ngarasa bunga. Malah Supala ge kabawakeun ngilu keprok bangun gumiranater. Tapi nu keprok teh henteu kabeh sabab Citrasena mah kalah kabeuki keheuleun. Nempo Kang Ikung teu dipacok orai teh malah kaciri beungeutna beureum meuni euceuy. Untuk kakerot jika nu ambak pisan sarta pak ngomong jeroning hatena. Wah, am jadol si kasebelan deus ya.
Teteh si orang itu tidak ikut ngaganggu kasih ikung. Mun gitu mah bener ceritaan si jangkorang teh. Aduh, teteh lapisan kurang ajar teh si ikung bengkung jeung jangkorang teh. Sabab geus cucungah wani-wani ngintip-ngintip ka aing. Awas ya ikung. Lamun aya kasempatan nu hade, sia nu bakal pangheulana di podalan sia ku aing. Sabab gara-gara sia Rusia aing jadi kabongkar deuleu. Tapi aing moal waka ngaku kana ieu pasualan, keun hayang nyaho rek kumaha deui cenah. Cik ngerentes hate Citrasena bari nangkeup harigu, teu lila pok supala nyarita ka sarerea. Para saderek sadaya, pikeun yangan bukti bener henteuna nu keur disawalakeun tetela ngabuntut bangkong. Sabab boh Citrasena boh Rojana jeung Kang Ikung tiduanana teu anu diganggu ku orai, padahal orai tetela orai galak jeung mati. Tah kulantaran kitu perlu pisan yangan bukti sakali deui. Ngan lain ku orai kawas tadi, ayeuna mah rek nyangan bukti ku ieu ieu ye. Cek supala bari ngacungkeun itu koe. Sarerea ngareret kana eta ieu, ari Mang Roda pok nanya. Ari carana bade kumaha jang? Cek Mang Roda bari mureleng kana itu koe nu dicekel ku supala. Carana babari Mang Roda. Ieu ieu lain ieu saitek-itekna, ieu ieu lain ieu samarangan. Tapi boga kaluwihan tina ieu anu sejena. Saha-saha nu boga tekad goreng jeung tukang ngabohong moal bisa ngangkat ieu ieu. Tapi pikeun jalma nu teu boga tekad jahat jeung teu ngabohong tantu bakal bisa ngangkat ieu ieu kalawan hampang. Taina sok ngangkat ieu pilih genti susuganan ieu ieu bisa ngarengsekeun pasualan. Cek supala bari terus ngagolelkeun ieu koe di tengah-tengah pakalangan. Harita keneh puluhan pasang mata nariteup kana ieu nu ngagoler. Sajong-jongan mah sarerea jempe tayan wali nyarita. Citrasena meuni kerung bari panon molotot kana ieu tekung silila pok Mang Roda nyarita. Sok da minitian gerah teh beres, Citrasena heula, terus Rojana, terus Ikung, prung. Cek Mang Roda bari prok keprok tilu kari minangka komando. Silede Citrasena maju ka hareup sarta leungin kencan nyekel kana ieu terus dijungcungkeun maksudna teh. Tapi tetela para mitra ieu teh usik-usik acan. Kabeg Citrasena ngagebeg bakat ku kaget. Nanti loba carita daerah gep dicakal ku dua leungin terus dijungjungkeun tapi tetep ieu teh teu oyag saeutik-eutik acan. Barang geus kanyahoan kitu gancang Citrasena ngumpulkeun sakabeh kakuatanana. Malah tanaga batin nu geus kapimilih kabeh dikerahkeun. Terus ngajegan ngarah gede tanaga, reketek, suara urat kabatak meni pating terek. Citrasena meni bebergeg, hayang ngajungjungkeun ieu, tapi sakitu geus ngaluarkeun tanaga saaya-aya kalah katambah berat sigana teh ieu. Sakujur awak Citrasena geus mimiti ngolprot ku kesang. Tonggongna kaciri baseuh sarta beungeut para mitra sadaya. Meni beureum jiga nu tas leumpang jauh. Beuki loba ngaluarkeun tanaga, beuki leuleus karasana ku Citrasena. Sababaraha kali Citrasena nyabat naga suni dina jero hatena, tapi ieu koe kalah ka beuki berat. Untung nama rumpuyuk, bruk Citrasena ngalumruk, lir kapu ka ibuna. Ngalungsar lir kapas kahujanan, awak jadi leuleus tur lungse taya tangan pangawasa. Sakumna nu nyaksian ngadak-ngadak jempe lir gaang ka tincak. Sarerea calorohok bengong bakat ku kaget. Lain kaget ku rubuhna Citrasena, tapi kaget ku beratna ieu koe. Lantaran nempo kana sareat namah dengan sagede indung leungit. Tapi Citrasena nu boga tanaga kuat ieu teu kuat ngajungjungkeunana ngan supala nu tenang malah pok nyarita. Ku sarerea geus kasaksian yen Citrasena teu kuateun ngangkat ieu. Ieu hiji tanda Citrasena boga niat jahat jeung tekad goreng. Tanya urang pada nyaksian Rojana jeung Kang Ikung nah kuatin atawa henteu. Sok Rojana maju. Cek supala bari ngareret ka Rojana. Ok Rojana maju sababaraha lengkah barang geus deukeut kana ieu koe terus nyarita heula ka sarerea. Para saderek sadayana kuring saja panyaksen ti sadayana. Dina danget ieu kuring bakal ngangkat ieu koe pikeun ngabuktikeun caritaan kuring. Nah bener atawa henteu. Tapi kulantaran kuring mah da teu rumasa ngabohong, kuring mah yakin bakal bisa ngangkat ieu kalawan gampang. Mangga urang buktikeun. Cek Rojana barang gep nyekel kana ieu ku leungin sabeula. Terus dijungjungkeun bangun hampang naker. Malah bakat ku ngarasa bungah eta ieu ku Rojana diacungkeun nepi ka luhureun sirah. Ker batur-baturna keprok menirang. Malah kalawan pisadar
supaya jeng Bah Purwana ngariru keprok alimang roda teranyang lumpat nyamperkeun ka Rojana gap cangkeng Rojana dicekel giribil dijungjungkeun meuni bangun hampang naker karena anu keprok teh dibarengan ku surak meuni amal-amalan. Sedangkan Citrasena barang nempok kejadian kitu meuni ngagidir nafsuna. Tapi hanya ka tanagana geus musnah kasedot ku ieu koe ngan seukur kuat keur nangtung wungkul. Manehna bati ngusap dada bari colohok teu lilapok supala nyarita ka Mang Roda jeung ka Rojana. Geus Mang Roda, Rojana. Eta ieu tunda deui sarta Kang Ikung kudu buru-buru ngalaksanakeun sakumaha nu dipigawe ku Rojana. Sok maju Kang Ikung. Cek supala bari ngareret ka Kang Ikung. Pok Kang Ikung ge ngajawab, "Mangga Jang, akang ge sami sareng Pur Rojana, akang mah teu rumasa ngabohong sarta ayeuna ku akang bade dibuktoskeun." Jawab Kang Ikung bari terus ngadeukeutan ieu koe nu geus digolerkeun deui dina pakalangan. Sedang Mang Roda jeung Rojana harita teh geus kasarisi. Gap Kang Ikung nyekel kana ieu, giribil dijungjungkeun bangun anu hampang naker, malah nurutan Rojana diacungkeun nepi ka luhureun sirah. Teu dilager nu nyaksian surak beuki rame, sedengkeun Citrasena beuki amekeun bae. Untuk katara kekerot nahan amarah, beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Ari Kang Ikung teu loba pamolah terus nyampeurkeun ka supala bari mikeun eueuh koe sarta pok narita. Sumangan nyangakeun ieu teu kagungan, cek Kang Ikung bari rengkuh hormat, gancang ku supala ditampanan bari ngajawab, "Mangga katampi Kang Ikung. Hatur nuhun kana kasatian Kang Ikung kasimkuring." Atuh Kang Ikung sareng Rojana parantos yakin teu mere katerangan anu bohong. Sok geura calik ayeuna mah Kang Ikung. Cek supala terus ngareret ka Citrasena. Sedeng Kang Ikung kencang ngaleos nyampeurkeun baturna. Malah geek diuk gigireun Rojana jiga nu embung pajauh. Teu lila pok supala nyarita deui ka Citrasena. Citrasena dua cara geus dilaksanakeun pikeun ngabuktikeun keterangan Rojana jeung Kang Ikung. Kalayan hasilna sarua netelakeun yen Rojana jeung Kang Ikung henteu bohong. Nu bohong teh geus jelas anjeun sorangan. Tak kulantaran kitu kuring rek nanya ka anjeun, "Naha masih kena aya kapanasaran atawa henteu? Lamun aya sok caritakeun ka kuring." Ku kuring dibere waktu sakali deui pikeun ngantur kana kahayang anjeun. Lamun geus 3 kali anjeun eleh, kapaksa anjeun kudu nurut kana sagala parentah ti kuring. Cek supala nyarita tegas jeung ngandung wibawa. Sajongjongan mah Citrasena can bisa ngajawab, manehna kalahkah ngahulang mikir-mikir pijawabeun. Ari nu nyaksian harita teh jarempe ngadagoan jawaban Citrasena, sarta sakabeh paniteup tamplok ka Citrasena. Teu kungsi lila pok Citrasena ngajawab, nyarita ngadak-ngadak kasar jeung teu pikaresepeun kawas tadi. Lantaran geus kasedakeun ku nafsu teh. Subala, memang bener aing ahli waris Aki Nagasuni. Malah memang bener yen Mat Jalil bapa aing. Aing ngahaja datang ka ieu tempat pikeun ngancurkeun paguron anjeun. Aing boga kahayang sarupa deui. Aing kakara daek nurut kana parentah anjeun lamun dada aing geus bejan. Kulantaran itu sok urang tarung patutunggalan jeung aing. Cek Citrasena. Nyarita kituna bari nulak cangkeng jiga nu gagah naker. Manehna teu ngingetkeun yen awakna geus lulus taya tanaga urut ngangkat itu. Ngadenge Citrasena nyarita kitu supala meninya kakak siri jiga nu bunga ngadenge. Caritaan teh beres siri pok najawab. Citrasena. Ari anjeun buat badagong jadi manusia teh. Kuring geus usaha sate kapola, sangkan sakuat tanaga sangkan teu ngayakeun riributan jeung anjeun. Tapi nah ari anjeun kalah ka ngajak tarung, boga kakuatan model naon atuh anjeun teh meuni mana somong-somong teuing. Pikeun kuring lamun boga niat hayang ngabejadkeun dada anjeun teu kudu ku jalan tarung. Lantaran keur ngabinasa hiji manusia model anjeun teh teu hese. Malah gampang pisan sarua jeung malikeun dampaleungin kuring. Tapi kuring mah teu boga niat kitu. Leuwih hade anjeun mah ini tong lila-lila aya di dieu. Sarta ku anjeun kudu dibejakeun ka Mat Jalil jeung ka Nagasuni sakabeh nu kajadian di dieu. Kaayaan paguron kuring mah eueuh nu dirusiahkeun. Sabab sagala rupana nemrak teu aya nu dibuni-buni. Sajabati kitu
bejakeun amanati kuring keur Nagasuni. Ti mimiti poe ieu Nagasuni leuwih hade geura ngomean kalakuan anu teu parok jeung batur. Geura turun ti gunung sarta geura babalik pikir. Kuring mah teu nganggap musuh ka Nagasuni jeung ka Mat Jalil teh. Komo ari ka incuna mah. Tah, sakitu we amanati kuring. Jeung geura inget tinggalkeun ieu partepatan. Cik Supala bari neuteub ka Citrasena, tapi caritaan Supala teh estu teu dianggap ku Citrasena, hatena kakubur ku amarah nu ngagedur, malah pok ngajawab ku carita anu leuwih kasar rebatan tadi. Waktosna saya para mitra. Kumaha teu terasna ye tarung ya. Antawis Nagasuni sareng Supala para mitra, deh mangga antosan we enjing. Dina bagian ka-18 teu ayeuna bagian ka-18 urang cekapkeun heuleuh ka dieu. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Ieu dongeng para wargi mung sakadar rekaan atuh ciptaan deunal ciptaan. Karangan para wargi rekaan. Ieu mah teu aya buktosna carios fiktif komik we kitu para wargi sadaya lah. Atuh kahaturkeun ka sugri kaum dangu sadaya mudah-mudahan aya mangfaatna. Da cenah para mitra dina carita-carita nu sugal nu kasar ge sok aya wae cenah hade mah. Lamun urang bisa ngorehanana kitu para wargi sadaya. Janten mudah-mudahan tiasa dikorehan sasirin sabeunyireun mah tiasa katampi ku urang etang-etang pepermian. Kitu para mitra sadaya atuh mangga wilujeng kantun bae Mang Jaya sareng Kileksa bade amitan wilujeng kantun ka sadayana promyos.